Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil masyhud bimusyahadati kullil mawjud, nahmaduhu bisyukri wassujud wa naskuruhu bilhamdi alal jud. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasaru alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatah. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara faghfara wa idza ghadiba fatara. Pengatur waktos anu kupribados dipihormat, keluarga besar Bapak Haji, Ibu Haji selaku sohibul makan, sohibul perusahaan, sohibul ma'had anu kupribados dipihormat, para staf, para karyawan CCM anu sami-sami hadir anu kupribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah, sabada boboran siam ya pangaosan rutin sahriyah dibuka deui ku ayana sakitu. Mudah-mudahan ku Allah Ta'ala ieu pangaosan pembukaan nu ayeuna dijantenkeun pangaosan anu darajatna walimatun nakiah. Walimatun nakiah teh syukuran bebersih tina dosa. Naon sababna? Ngalangkungan saum Ramadan. Dina salasawios hadir hadis anu katampi ti Jabir, populer di kalangan profesor hadis, doktor hadis. Saking pinterna batur mah ulama aya nu jadi profesor hadis kan. Puasa dugi ka puasa Ramadan teh mukaffiratun bainahuma. Dosa urang antara Ramadan sareng Ramadan teh dihampura ku Allah gara-gara puasa bulan Ramadan. Muga-muga dosa urang sadayana nu ageng nu alit ku ayana urang ngalaksanakeun saum Ramadan
sadayana dihampuraku Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk kana Syawal teh geus jadi jalmi nu bersih tina dosa. Maka ieu pangaosan pembukaan disebutna walimatun naqiah, walimah bebersih tina dosa. Walimah teh dimustaq tina kecap al-walam, maknana al-jam'u, hartosna kumpul. Bapak haji, ibu haji ngagaduhan inisiatif pangaosan ayeuna dibuka sanajan ku anjeunna teu diniatkeun ku Allah dijantenkeun walimatun naqiah, bebersih tina sadayana dosa. Amin kan. Ieu Kang mun orai mah tas megar itu jalmi tas puasa. Jadi semangat baru, hidup baru, rizki ge rizki anu baru kan. Moga-moga mun kamari rizkina ku Allah dipaparin seueur ayeuna mah sing langkung seueur. Amin kan. Perusahaan Pak Haji kamari untung, ngalangkungan Syawal ieu mah sing langkung untung kan. Lamun aya rugal muga-muga ku Allah diganti ku untung sababaraha tikal rugi. Amin. Lamun aya teu damang muga-muga teu damang sing jadi kifarat dosa. Amin. Para karyawan sing langkung sejahtera. Pokona mah Kang sabada ngalakongan saum Ramadan teh hirup urang teh beuki soleh, rizki beuki seueur, sarta usaha beuki gampil, bari langkung barokah. Amin kan. Kantenan abdi dina pangaosan ieu nampi infak ti ieu perusahaan ti karyawan. Ieu teh bujeng-bujeng didoakeun ku abdi kan. Sanajan abdi teu sasauran oge artosna ge tos di tangan abdi teh ngadua ieu teh kieu bahasana ieu kan. Ngan akang teu ngupingnya kan. Aya nu nguping bahasa artos nu dipasikeun. Teu nya. Ku abdi urang saurkeun ke ieu bahasana teh. Gusti ieu rizki jalmi-jalmi tos diuihkeun deui ka Gusti. Jadi dipasikeun ka abdi teh hakikatna di ka Allah keun deui kan. Rizki ti Allah dipasikeun deui ka Allah. Ieu teh ngadua muga-muga Gusti nu marasihan ieu artos teh ku Gusti diseueurkeun deui rizkina, dilangkung barokahkeun deui. Ieu artos teh ngadua kitu kan. Matak teu kudu ya Allah paparin rizki nu seueur, asal urang sodako eta sodako urang ngadua keur urang seueurkeun deui rizkina, barokahkeun deui rizkina, marah dangdanan kahirupanana. Ya kan. Ari masikeun artos teh langkinu bunga maksa sadayana oge leres ya. Boro-boro masihan ka batur urang ge butuh kene leres kitu kan. Ya, cek ahli hadis kan. Ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah itu termasuk infak ibadah kan. Beribadah kepada Allah walaupun menyakitkan. Ieu teh hate teh nyeri, urang ge kurang kene tapi ge sodako. Walaupun menyakitkan, walaupun menyulitkan. Biasana mese rokok sabungkus gara-gara sodako seueur teuing ka masjid jadi 2 meuli rokok teh 2 batang. Jadi sulit niru sulit. Ingat Kang, walaupun menyulitkan, walaupun merepotkan, walaupun menyusahkan, ketaatan kepada Allah hakikatnya 3 Kang. 1, Allah sedang mengampuni dosa kita. Amin Kang. Barang dipasihkeun diampura dosa nu masihan artos ieu. Hiji
kajenting nyeri hati masihkeun artos kami toha bener kan menang usaha urang disodakohkeun nyeri ieu teh da urang ge kurang kene tapi ingat Allah sedang mengampuni dosa kita amin. Nu kadua Kang, Allah sedang memperbaiki hidup kita. Kajenting ieu sedekah teh ripuh, salat berjamaah teh ripuh, qiyamul lail teh ripuh, tahajud teh ripuh, dan uraos makulemnya Kang. Tapi ingat kita sedang beribadah kepada Allah asal hatinya ikhlas, sedang memperbaiki hidup kita. Jalma ibadah ikhlas hirupna didangdanan ku Allah beuki sepuh beuki alus beuki barokah ka Allah beuki deket Kang tina dosa beuki jauh amin Kang. Nu katilu ieu nu panghebatna ya. Naon nu katilu Kang? Anu katilu teh Allah sedang menghiasi surga kita. Jalma semakin seueur amal solehna, semakin seueur sedekahna, semakin seueur kasayanana. Ingat Kang, yang ketiga Allah sedang menghiasi surga kita. Semakin banyak amal soleh, maka semakin dihiasi tempat urang uih engke sabada maut. Amin Kang. Tilu Kang ya. Mata kelamun ripuh akang ya keur ngajait ripuh pupana panas ongkoh. Niatan ibadah Kang. Angkat di bumi usaha teh niat ibadah ku kasab. Ingat akang walaupun keur ngajait jumlah buruhanana sabaraha tapi hirup urang keur diomean ku Allah kepada yang lebih baik. Amin Kang. Nah eta Kang. Mata tukang amal soleh mah dijaga ku Allah tina nu ngaruksa tapi selalu diperbaiki kehidupannya Kang. Beuki sepuh, beuki soleh, beuki beunghar, wala putra beuki beres. Keun eta dina oge latar belakangna tidak melihat latar belakang hitam kelam. Walaupun hitam kelam, ingat sedang diperbaiki oleh Allah. Amin Kang. Ah kitu. Numawi dilaksanakan pengawasan ieu barokahna sing kapasihan urang sadayana terutama Pak Haji nu gaduh tempat gaduh perusahaan urang sadayana nu sami-sami hadir oge sami sing diperbaiki ku Allah. Mun ayeuna urang jadi karyawan Pak Haji isukan pageto mah urang boga karyawan kawas Pak Haji. Amin. Wiridna terang teu terang wiridna teu kudu make hiji Robbi ini maglubun fantasir teu kudu. Naon Kang wiridna? Istighfar. Seueurkeun mun hirup keur kusut seueur istighfar entos sakitu Kang. Teu kudu neangan tali Roma ka Cianjur teu kudu. Teu kudu neangan apal jin. Bener. Teu kudu neangan dukun. Teu kudu eta jalan nu paling caket. Istighfar. Kumaha istighfar kekuatanana Kang? Ulah dianggap enteng istighfar. Astagfirullahaladzim. Naon sabaraha susahna nu kitu? Eta pagawean leutik tapi buruhanana agung. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalma anu mayeng istighfar di mana berbuat salah tuluy buru-buru istighfar. Mun salah ka jalmi geuwat menta dihampura bisi jadi hijab hirup. Sabab ad-danbu khirmanur rizki, ari dosa teh hahalang rizki Kang. Aya untung tetulus gara-gara dosa teu diistighfar. Selalu beristighfar. Akang bingung-bingung teuing macan naon ieu teh wiridan penting teh istighfar we. Astagfirullahaladzim. Tak gitu. Astagfirullahaladzim. Tilu khususiatna. Kahiji mun aya kabingung ku Allah dicabut bingungna. Jadi hayang ngaleungitkeun bingung teh Kadua, mun aya nu sulit ku Allah digampangkeun. Di mana aya perkara sulit tak kitu Ibu.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Istighfar teh gampil rizki, datang teu disangka-sangka bari teu nyangka gede leutik.